Tah lur ya assalamualaikum nyalurnya calager kabeh ya lur urang siga penjahat kieu nyalurnya hampura euy lah ya beda urang mah gaya na kieu tah kalau misalkan nonton video-videona nah cenah bajuna teh eta keneh gayana kieu-kieu keneh jadi caritana mah urang dina sapoe urang bisa nyieun 5 genep 7 video gitu jadi bajuna teh ieu keneh we teu ganti-ganti gitu wayahna we nya tah mandi mandi lur kalem we nya baranya mandi urang gitu tah tah kumaha dulu-dulu calager dararamang ya mudah-mudahan calager daramangnya alhamdulillah lah mungkin itu mah segala iya mudah-mudahan dina kebahagiaan lah sadayana gitu tadi dina video iya orang ngarek nyieun nyarita sedikit lah gitunya saya kan nonton-nonton baca-baca gitu tah cenah kieu lamun misalkan neuk nyieun channel YouTube ya kudu dipikirkan ti awal temana dek naon cenah komo jang youtuber awal mah gitu entong misalkan ayeuna nyieun video tentang tutorial terus kita upload video deui isuk nyieun video nanti tentang makanan terus isuk nanti nyieun video tentang mancing misalkan terus isuk nanti video tentang ngurek isukna tah eta teh cenah tong kitu ulum dina awalan mah tah lamun kitu teh perkembangan channelna bakal hese kulantaran kieu cenah lurnya ya ku urang dicaritakeun ieu mah nu ku urang apal we gitunya lamun salah mah koreksi we ku sadayana gitu cenah kieu jadi lamun urang nyen channel YouTube tah ku pihak YouTube teh urang teh channel urang teh dipantau terus ieu teh gitu cik dek dikumahakeun ieu channel YouTube teh gitu kalau misalkan kan kudu ieu cenah kudu naon kudu runut kabehanana mun dina bahasa Sunda mah sama kedah sapagodos sadayana eta teh tina judul tina thumbnail cenah tina deskripsi terus tina tagna teh kudu ieu kabeh tan ngaranna judul thumbnail nu kitu tag teh naon kayak urang ngajelaskeun di video selanjutnya pokona namanya tapi memang eta kudu sapagodos sadayana kudu naonnya kudu nyarambung gitu tah balik deui lamun misalkan urang pas ayeuna misalkan ngupload video misalkan tentang nyieun goreng cau tah terus isukna teh urang teh nyieun channel goreng cau deui wae isukna teh urang nyieun channel tentang seputaran goreng cau deui gitu tah sementara babaturan urang sadayana ulunnya ayeuna nyieun cau isukna nyieun tempe isukna nyieun gehu tah ku channel YouTube teh engke lamun aya netizen tuh penonton YouTube anu keur neangan dina channel YouTube di mana we nya di Indonesia di luar negeri di mana keur ngetik misalkan cara membuat goreng cau tah anu bakal diasongkeun ku pihak YouTube eta teh video anu urang nah heuda YouTube nyaho channel urang mah konsisten dina dagang cau gitunya video-video tentang cau jadi kemungkinan menang informasi tentang ngagoreng cau teh di urang aya moal ka babaturan da channel YouTube ningali channel babaturan mah teu puguh channelna teh nu ayeuna cau isukan tempe isukna tahu teh tah kitu cenah logikana mah lur jadi di awal-awal wayahna kudu kitu kecuali urang channelna geus gede pelangganana geus gede geus ngalanggan loba tah eta mah bebas gitu tapi lamun misalkan keur ngarintis channelna keur dirintis no cenah mending keneh gitu konsisten heula we gitu tah lamun misalkan ngupload hiji 2 sampai 5 video can aya pergerakan pisan entong putus asa terus nyieun konsisten eta misalkan judulna teh cara mengolah cau terus weh upload video tentang mengolah cau tah lamun bosan bisa nu lain tapi masih kena hubungan nih misalkan harga cau ieu sabaraha pokona mah garis besar nanti tentang cau EKB gitu tah nepi kan ke channel urang lumayan gitu aya namanya aya langgananana gitu tah bertanya logika nama gitu logika nama simpel nama kieu nya lamun misalkan urang neuk meuli cau beureunan urang teh apa wah euy babaturan baheula urang man melak cau euy di imahna urang pasti kadinya tapi urang mah ingat ka babaturan nu kamari baheula melak cau terus kamari ganti deui melak sampo tah pan kitu mah hese urang pasti neangan kanu konsisten gitu sarua eta oge pada dasarna mah mun aya jelema neangan konten video tentang cau pasti ku YouTube teh diarahkeun
ku pihak YouTube diarahkeun tah ka dieu neanganana. Nah gitu. Nah buat ka dieu diarahkeun da YouTube nyaho channel nu ieu konsisten dina percauan gitu urang lurnya barayana mudah-mudahan manfaat videona tah kitunya, mudah-mudahan manfaat lah gitu tah. Sok gerak-gerak atuh jeung channel YouTube nakeun bae goreng-goreng oge urang ieu goreng maju jalannya pokoknya mah kumaha engke lah gitu nyelurnya atuh nonton ditonton videona tong poho dulur di lumur baraya di kota di apa didukung ya urang channelnya nya di subscribe nya wayahna atuh euy lah nah, kadulur mun hese kadulur oge teu hese atuh teu mahal atuh tinggal gratis gratis guys subscribe tuh gratis tah gitu cenah nya gitu nuhun tos ditonton videona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.